Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan izin Allah sareng inayahna Gusti Allah, Abah dina dangeut tiasa raskeun di kana hanca. Hanca nuju dibahas ayeuna nyarioskeun masalah rukun salat. Anu salajengna rukun salat teh nyaeta maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maoskeun sholawat ka Kangjeng Nabi tina tasahud akhir, hukumna teh eta rukun salat. Rukun salat tina tasahud kedah diaoskeun. Lamun teu diaoskeun sholawat ka Kangjeng Nabi maka salatna cacat, karena ya rukun anu dikantunkeun. Lapadna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cekap. Anu maknana ae irhamhu rahmatan makrunatan bita'zim. Ya Allah, muga Gusti maparin rahmat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalawan rahmat nu dibarengan kalawan ngagungkeun. Eta diantowisna nu kurang sok dibaca. Tiasa kieu maosna teh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin mangga. Nek wa sallallahu ala rasulillah mangga. Daosna Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mangga eta oge teu sawios mangga. Nu penting shalawat diaoskeun dengan anu urang tos biasa populer, urang tos apal deui tina shalawat ba'da tasyahud teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tata rukun eta. Janten kanyahoan tina tasyahud teh, tasyahud akhir calikna eta teh rukun pa'li tina tasyahud akhir. Maoskeun tasyahudna dimulai at-tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah eta rukun qauli. Ditambah deui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad eta ge maoskeun eta hukumna rukun qauli sami. Kumari maoskeun ka kulawarga Kangjeng Nabi samacem wa ala ali sayyidina Muhammad. Eta mah disunatkeun. Hukumna sunat abad, cuman tina sujud cuman tina tasahud akhir wungkul. Tasahud akhir. Anapun tasahud awal mah ulah tos we Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad teu disunahkeun maca wa ala ali sayyidina Muhammad tina tasahud awal. Lamun tasahud akhir mah kedah diaoskeun hukumna sunat abad. Ceuk hiji kieu malah wajib diaoskeun wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kecuali walaupun tina tasahud awal, misalna urang jadi makmum, imamna kendor, boyot, lambat, urang tos beres maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, imam can beres. Tak urang nu jadi makmum tiasa teraskeun maoskeun wa ala ali sayyidina Muhammad gitu. Diaoskeun. Cenah urang salat tanya lira pan waktu masih kene panjang sok teraskeun. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wih deui
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Aya kene waktu teraskeun kurang dua baca tambahan dan tambahan di dua anak urang mangga. Misalna maoskeun Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Mangga sunatkeun mos eta menurutkeun riwayat ti Imam Muslim. Aya keneh waktu tambihan deui sok Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman kabiran katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Eta diriwayatkeun ti Imam Al-Bukhari eta. Mangaoskeun madinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kadinya. Ena kesimpulanana wih di milpat. Rukun salat salajengna teh sabada tasahud, sabada maoskeun tasahud tina at-tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aya rukun salat sabadana maoskeun sholawat ka Kangjeng Nabi nu populer di aos kurang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anapun wa ala alimah hukum sunat sampai fil alamin innaka Hamidum Majid eta hukumna sunat. Maoskeun deui Allahumma gfirli ma qaddamtu sampai akhir eta hukumna sunat. Maoskeun deui Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman kabiran katsira eta oge sunat. Nu rukun mah cuman anu tadi sunat ku urang kedah dilaksanakeun da urang ngangken umat Kangjeng Nabi urang hoyong keng sapati Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lebet kana hadis Nabi kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Sakur umat kaula bakal asup ka surga angin umungan anu teu itiba kana sunnahna Rasulullah sunnahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumasarakan hal eta kedah atuh jang urang sayogia pantas kacida jang urang maoskeun pasunatan nu disunatkeun ku Kangjeng Nabi nu dijalankeun ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupina cekap sakieu billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.